Mis dasem kudu we mun ngabaso teh karasa amis lada jeung hasem. Rek kumaha teu ngari ieu angen rong suruput heula ah. Nah naina mati wengi keneh ieu teh jobah hujan guludug. Kalaksana nama isuk yeuh nyarap ngulubkeun baso. Tah urang ngadamel heula bumbu keur kuahna teh nganggo bawang bodas we geprek sareng bawang bakung yeuh. Urang tumis heula dugi ka seungit. Mun tos seungit nembe curulungan cai. Baso nama bungkusan kieu baraya lain ngadamel nyarira nya tinggal cemplung we. Tuh nganggo enog bodas kulub oge ieu. Ameh wareg nya urang nganggo mie jeung bihun kulub oge baraya. Leo we sakedap oge tos leuleus. Geuning tos beukah tuh basona oge. Racik heula na mangkok ieu perbumbuan duniawina aya royko sapi, uyah, mecin, tuh nganggo saladri ameh seungit malahung. Kepruskeun mie sareng bihun. Tos kieu mah tuh basona ge nya bararukah baraya. Semoran ieu ku cai kuah panas-panas, prulukan we ieu ku bawang goreng seungit. Euy sedep. Cerotkeun we ka dieu saos cai jeruk sareng kecap Gusti ieu tong hilap bersyukurnya baraya pangga sadayana hayu urang nyararap.